simpuling terpaksa. Hiji lagu pangkat simpuling mungkin ku sadayana. Telepon lah bini bereskan lagi gini. Dulu aku memang suka kepadamu, dulu aku memang suka kepadamu. Iya. Dulu aku memang rindu kepadamu dulu. Kenapa? Iya, abi aku tinggal sana situ panu mainnya iya abi. Coba dihargaan abi. Enten banyak nonton tadi itu Arifan iya mainnya abi. Dulu aku memang suka kepadamu, dulu aku memang suka kepadamu. Iya. Dulu aku memang rindu kepadamu, dulu aku memang rindu kepadamu. Iya. Sekarang aku tak mau tak. Sekarang karena ulang. Oh, mohon ya. Ieu mah wayah nawe dangukeun awatos abi. Aku tak mau tak. Minuman keras. Kan ieu udah kamera. Nah, terasa kesenian ieu mah. Minuman keras. Apapun jenisnya. Kalau saya duit tadinya bagus. Eta nu hiji. Tong dikeplokan atuh raoseun. Upami raoseun da bege terang atuh da bege apal mana nu raoseun mana teu. Ai lagu mah da karya seni. Ai karya seni mah tadi hubunganna sarkasa. Mana jalmi teh pun. Tah kitu eta na hiji lagu. Sundana biasa Sunda. Sesuaikan sareng Sundani simkuring bade nyobian naonnya atuh. Apa jalan satap? Puteun abi moal ngabubuh ka sadayana. Kurang? Punten abdi rada ngareretnya Kang margi monyol. Gak masuk akal. Wias di parimana ge. Namanya teh lagu naon Kang? Hilap deui atuh. Mak, punten cukupan api sanes ngaros ka cepopon. Ieu ka akang ieu. Mapai jalan satepak. Ngajub juga itu tidak terasa capek deh sama kayak anu ditaruh pohon hujan angin kejeng dordar gelap jangan kedua tuh kamu tuh wayahna lain taruh di kubur jangan ke acan ayah penyanyi nu disensorikan ke acan wayahna tak mungkin jadi abis disinggung hujan angin kejeng dordar gelap kita ayat tempat keterniuhan sanajan awakan cunit kepaduli kajen teuing penting mah ka tempatna titik eta teh ka tempatna anu disetujui rek ngalongok nawar bodas nun teu lilaka alana sugan ya arek datang si horeng geuning teu datang dua lagu kitu. Servis nya tuh gentos kan itu tadi Sunda cepokon apa yang terkenal cangcuter nya tuh dari abi kajian cangcuter mau nyanyi mohon pakai Sunda jadi digentos iya kan seumurang kali lancingan lebet di atas ngobrol nanti daripadanya cangcuter meni ieu pisan teh garihan abi kajian mau nyanyi mesin band-band ge oge lanjut kalau nanti sedana sadar kana lagu kaki hai urang sami-sami ngadoa ya Allah aku nanti mau sih benar kita mati ieu terus aya teh PDP makan dulu ulah top moal teuing urang paingan coba kon tadi teu tuang da sieun dihitung abi mah di orang tuang cepopon daripada kan tadi buruannya sebut sarok nah itu kalau dia sih makpun kan abi mah dateh deui punten ina cepopon mah di cenah urang da kayak cenah aya tahun baru teh Desember ge tahun baru terus ke Januari tahun baru itu cepopon mah abi teh geus santer dibahas ayo urang sami-sami sadacan kana lagu lancingan lebet terus lagu pop lah Ahonti Krisdayanti jika memang mau begitu melupakan semuanya yang aku mau karena pun kata saya mau berinya lagu nanya Krisdayanti ayah di side B nomor 3
Punten pilih sama lagu tak rapang kan bisa. Tuh iya lah mending lagu naonnya. Engke tak. Racun. Racun. Wanita racun tumilah. Punten katanya. Racun dunia. Kalau mur abis sok ayah racun tumilah. Oh dunia. Demi tilu lagu ti simkuring wayah ada lagukeun pelawan di sadana. Nah habet simkuring teras-terasan nyanyi Sundanisme nyanyi. Apa tekniknya kita mudah-mudahan ku bahasa Indonesia mah sanaos da ari bahasa manaon disebutna teh. Teu meuli tiga rokok wae. Ai bahasa mah yang kitu teh. Kita coba ku bahasa Indonesia tekniknya. Oke semuanya ada. Di urang dan kan termasuk wayah jubahan hoyong tilu kali saminggu teh. Hoyong nama tapi kan benten-bentennya. Kalau bagi sadana pangten lagu simkuring terakhir sadaan aya ke Kang Popon pangten. Kadon ngadadahan. Geus ieu mah basa-basi ceuk. Lagu terakhir simkuring pangten ti Teh Nining Mega X. Lan mohon gerimbingan daripada ngiring piknik. Iya. Lamun tempat wisata aya der ngalihnya misalkan orang dia bade ka Pangandaran. Iya Pangandaran ngalih. Bade kumaha? Isin pan urang dieu nya. Tah kitu palawan sadayana. Punten da ieu ge abdi teh nuju proses ari nyanyi mah Kang Dudu. Nuju proses abdi nuju rekaman, nuju proses sareng Mas Jaduk Perianto. Tentang ieu teh lagu kontemporer cenah. Kontemporer. Sanes kontemporer teh Mas Jaduk mah kontemporer aslina Kang Dudu. Mun urang sami-sami ngaduan da simkuring ge kos ayang pada meser mah kena pantang kan. Mohon mudah-mudahan enjing pakai tomada ningali kana suantan simkuring pantan cerita kita masuk keluarga simkuring. Tapi pulang terkenal simkuring. Ayo mau pilih anu acan apal simkuring teh Mr. Jun. Nah hampir simkuring teh disebut Mr. Jun margi simkuring teh dilahirkeun bulan Maret. Mohon Pisces simkuring bintang rada ngelejek. Tapi simkuring mah benten-benten tiasa 2012 mah Capricorn wanian Capricorn mah cigah Leo we kitu jaga 2012 ta 2013 da simkuring hoyongna Pisces rada ngelieur nya ka pemerintah setempat teh simkuring teh usul supados tiasa naon bikin tos beton tapi da kumaha ieu naon ieu teh lamo ieu mohon lagu ti Teh Nining Mega X mangten da ieu lagu teh naon ngalegenda mohon kalangka musik koreografer ieu mun abi lega mah teu sok kaditu kadieu atuh teh sanes teh itu kaditu kadieu jadi nu nongtonna teh nutut-nutut abi we terang mungguh nah dina impleng ge gening sakitu sakieu teh nuju ngobrol teh teh mana kita ngobrol ke nabi ku kan bisa ya biar ada ieu socana mun pemain ngobrol teh langsung kan gitu jadi akuan simpen gitu teh mohon dia abi nuju ngobodor mohon kayak urang ngobrol deui pulang ai cek abi mah rame duka saurang asli duka urang paksakeun rame we nya mudah-mudahan da ieu mah demi Sundanis mudah-mudahan Sundanis cing lagu majeng amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan cing jantan barokah kangge daripada simkuring lagu mending ngadua mudah-mudahan Sundanis cing barokah aya dina jalan anu laras-laras berkarya dina kesenian kabula kabale nya ieu mah simkuring mohon pada jumaahan we ieu mah kan anjing nu pada jumaahan teh kedah jumaahan atas saya jumaahan keur simkuring pada KDKM lah kurang usul pangdan sakitu daripada simkuring ngocok dia